Duh, ya ampun ngojek sepi-sepi teuing, ya ampun nih. Jangan. Anjing, gila, goblok. Enggak berkait sia. Kumaha ngojek geus bebenangan can? Alah, bohong aing dari tadi mendengar jeung truk sangkeul. Ya Allah, ngojek jijatan. Ah, Punya uji acan atau umum. bener aing mah. Eta teh isuk-isuk teu ulang hiji acan. Aing mah. Naon aing enggak bohong. Najis. Bang, ojek bang. Ini bang, jeung urang bang. Anjing, Murah meriah bang. ayo teh. Anjing, eta pelanggan aing. Aing geus nyengkup ti sukses ka heulaan si goblok teh nya. Apes aing dapat babaturan teh. Kopet. Ah. Neng. Ojek neng, ayo neng, ojek. Ayo. Naon si aki-aki teh? Batur keur lempang ditah naik ojek. Ih, Anjing eta bikang nya ku somong. Dan apaan ku aing teh dibere peret jaweran ngeureun ieu lah. hah? Ngomong naon tadi? Ngomong naon? Truk aing kayak ku aing. Anjing eta bikang nya ku somong. Alus leuheung eta lawan lah. Jadah. Anjing eta blak-blak kawarang bakal di bae ya goblok. Marbut pangan aing sia teh. Colok matana. Siapa goblok aing nanang laguan isuk-isuk geura. Aing aya penumpang ka aku sia. Dasar. Nang, lain rejakin nak. Ah, ojek. Boleh. Makan aing mah. Kumaha sih? Sok. Mangga. Salik. Yo. Kira. Terus. Kumaha? Ieu ini ka mana? Arek ka Ciopat. Muas jauh. Tah. Pokok saheula ka dieu. Gampang duit mah. Engke we geus di Ciopat. Wah terus ngantep ye. Teu bisa. Duit mah heula. Engke. Sareng abi we tuh. Gale sia goblok. Ya bukan aing yo. Bener-bener. Sasapaan? Sakumaha deui ieu ongkos? 100. Geus atuh ye. Hayu gat, lusuh aing mah ye. Lusuh ngantep buat ye. Emang naon si Ciopat teh naon? Aduk tatanya. Urang teh ka Ciopat teh arek neang duit pulangna. Tadi teh meuli nasi padang. Hargana 18.000, duitna 20.000. Kan di pulangan atunya. Yuk. Tatanya teuing. Geus ada pakai bae yo. Tadi kan pulang 1.000 deui di ditu nya. Ada pakai bae. Yo. Apa sih? Kurang dibere ieu. Kurang 1.000, ya kurang dibere 10.000. Heeh. Nah, ini kan untung tah. Untung heeh ya. Daripada ka jauh-jauh. Betul. Gitu kan. Bener ya? Heeh. Nuhun ya. Ayo. Si anjing politik ramah. Oh. Nya. Siap. Or ka di ayeuna. Atuh ke urang nitah di ieun di Warandahan heula nya. Engke sampeur we pinggir jalan. Atuh. Nya siap-siap. Waalaikumsalam. Bah, cutu. Pang meresankeun tepes, karungan bawa ka sisi jalan. Jeung si Akeh. Oh, siap, Bos. Tapi saya rek nangis si Akeh nya. Sok buru kuat. Siap. Yo. Woi, kabar saya si Akeh. Woi, Kei. Yo, Kei. Woi, aya naon? Ka dieu sakedeung. Yo bos ngageroan yo. Lah. Edan teh. Itu barusan si Obos nitah nangtep situ karungna jeung tanya saya di ditu urang mah tinggal ngawadahan. Ayo atuh. Ayo. Oke, mun geus rapi langsung sudah pinggir jalan ya. Oh, siap. Siap. Bulak mah.
Iya tepatnya si bos teh tuh. Sampai kan tidak kapanggih. Nah. Oh, iyo. Kayaknya teh iyo. Kerungan yuk. Oh, karungan lah. Sok kamu yang nyekelan saja. Saya yang isian ya. Siap. Oh bos, kan udah dijual. Ih, dihitung. Alah, musuh sih dihitung. Pada kayak kalapa, itu apa ngantap pas hungkul. Lila ting. Setelah kabur udik teang ya. Coba pilihkan lah tuh. Tos, Bang. Beres nih bos, bentar lagi nih, tinggal ngikat aja nih. Nah, gitu atuh, garawe teh nu terereh. Kayak kurang dibere bonus pokoknya mah. Siap bos, siap. Babe, dibalik atuh eta. Dibalik. Guys, turun guys. Mah, si eta teh si Babe. Be, masih kira dibalik eta. Be. Ya, itu. Eta dulu si borok kokok. Kalau si Ake nanti balik. Ake. Dibalik. Yo. Be. Kumaha sih? Bisa gerawet teh sih. Guys. Aing dia boga pagawe. Keberener kabeh. Ini kumaha sih, Kang? Ting. Kalau dua anak balik. Balikan kuat. Balikan. Guys. Balikin.